Kang Bray. Naon? Apa ngaran daun kalapa teu? Nya apa atuh? Ari kitu rek naon sok? Sok naon? Barang bang atuh. Barang bang. Berarti lamun barang bang mah duit atunya. Nya teu sakabeh barang bang duit. Kan aya barang-barang nu sejenna. Misalkeun kursi, meja, terus naon deui nu sejen lah loba. Terus eta bangna bang naon tah? Pertanyaan si lain mah musingkeun wae. Pan ieu teh keur ngabahas barang bang daun kalapa ari si lain. Nya eta teh barang bang. Nu jadi pertanyaanna bangna bang naon? Nah bang Danamon, bang BRI atau bang Emo? Nyawa lieur ngomong jeung nu ceket mah. Atuh minum obat Kang ari lieur mah. Ngan kahadewe muntangan bisa labuh. Kumaha si lain musingkeun.